Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa. Siang ieu abdi dara bade nyanyikan berita pangayarna anu cukup ngagajakan masyarakat. Hiji aja anu ngaranna Afan Kurniawan maot senggeus ketabrak jeung ketindihan ku anggota Brimob. Dina waktu unjuk rasa di dekat gedung DPR Jakarta Pusat dina tanggal 28 Agustus 2025. Alus kanggo keterangan anu leuwih jentre bade kuring teruskan ku Alesya jeung Hani. Para pemirsa, abdi bade ngajelaskan kronologi dina kasus ieu. Dina informasi anu urang pamti di salah sahiji saksi mata. Anjeunna nyarios yen almarhum Afan ieu hayang nyokot hapena anu rangkak di tengah jalan. Tapi basa Afan rek nyokot, manehna keserempet ku mobil Brimob anu disebutkeun eta geus aya sababaraha sentimeter di Afan Kurniawan. Tapi ku sabab rame jeung terus dikejar keluarga, ayeuna mobil eta harus ngelaju jeung ngelindes Afan. Ku sabab kaayaan tatu anu cukup parah, nyawa Afan teu bisa diselamatkan deui. Demo ieu oge kajadian ku sabab DPR naikkan pajak jadi 12% jeung warga ngaku teu nampi. Tuluy ngelaksanakan demo badak-badakan. Salanjengna, urang bade ngelaksanakan wawancara. Naon anu sebenarnya kejadian nalika Afan Kurniawan tabrakan sareng rantis Brimob? Afan Kurniawan, rapper ojol, meninggal tertabrak rantis Brimob saat mengantar pesanan. Saha anu terlibat dina insiden eta salian ti Afan? Afan, kalau nggak salah ya, Afan dan 7 anggota Brimob di dalam rantis. Di mana lokasi kejadian tabrakan eta lumangsung? Di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat dekat gedung DPR, MPR. Iraha persisna kejadian tabrakan nepi ka Afan tilar duanya? Persis nama Kamis malam 28 Agustus 2025. Kumaha reaksi ti warga, pihak ojol, serta pihak otorisasi seterusnya? Reaksi ojol menunjukkan solidaritas warga yang berduka. Polisi menahan dan memeriksa salah satu anggota Brimob. Naha insiden eta dianggap bisa dicegah sareng naon sebabna? Ya, bisa dicegah karena seharusnya supir Brimob itu mengikuti SOP dan harusnya supir Brimob itu lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Antisipasi anjeun dugi ka waktu sajeungna Bude. Sami-sami.